Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Alladzi ari anu yathuru bisa jadi suci ieu ladi minan najasati tina pirang-pirang najis. Eta salasun ayat 3. Al khomru ari anu kahijina eta arak idata kholalaj dimana jadi cuka ieu khomru binapsiha kudatiahna ieu khomru. Wajildul mayitati jeung ari anu kaduana eta kulit bangke. Ida dubigo dimana disamak ieu jildul mayitati. Wama jeung ari anu katiluna eta perkara soro anu jadi eta perkara hayawanan kana jadi hayawan. Wallahu a'lam bishawab.